Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu hayu urang neuneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun aman ulinggi di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicuta tina buku renungan wasiat anu dijudulan Ngawangun Diri. Dumasar serat Yudas pasal 1 ayat 17 dugi ka 25. Sarengna janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-20 anu unggalna kieu. Tapi sing tagen dulur-dulur masing ajeg dina kayakinan iman, sabab iman eta anu pangsuci-sucina kudu neneda ka Allah bari muntang kana kakawasaan Roh Suci. Para mitra, sakur bumi atanapi gedong meryogikeun finishing nyaeta padamelan nyampurnakeun sabada padamelan struktur adegan atanapi wangunan rengse. Fungsi finishing sahiji wangunan atanapi adegan sanes sakadar nambi sae tampilanana, nanging oge baris nyiptakeun suasana padumukan nu langkung pikaresepeun nu matak genah. Salian kitu setiap bagian interior sareng eksterior bangunan tiasa mipungsi kalayan sae tur merenah. Para mitra, karya Kristus ngabebaskeun jalmi tina dosa parantos midamel struktur atanapi adegan manusia anyar. Nanging urang oge peryogi teras midamel proses ngadegkeun atanapi ngawangun diri. Urang oge kedah ngarumat atanapi ngarawat adegan wangunan iman urang sangkan tereksak. Sikep ngamomore sareng neler-neler dina proses ngadegkeun diri sarta ngarumat iman baris ngabalukarkeun umat percanten janten bagian urang dunya. Dina serat Yudas pasal 1 ayat 18 disebatkeun karakteristik atanapi paripola hirup urang dunya nyaeta ngabengkah-bengkahkeun hirupna diranjah ku hawa nafsuna, nafsu jahat sareng henteu diancikan ku Roh Suci. Aranjeunna muter balik wawaran sih kurnia Gusti Allah sareng hirup minangka jalmi jahat, jalmi doraka. Para mitra, makna jaminan kasalamatan di lebet karya Kristus ngabebaskeun tina dosa teh remen dipahamkeun sacara pasif, saolah-olah sakali percanten mangka salawasna salamet. Balukarna aranjeunna hirup sakarep-karep sareng ngumbar nafsu nu doraka. Aranjeunna oge teu asa-asa maroyokan sareng ngahina sasamina. Hakikat kasalamatan di lebet Gusti Yesus Kristus teh misifat progresif nyaeta kedah teras diwangun atanapi diadegkeun sareng dirumat. Sakur umat percanten wajib ngabuktoskeun kasalamatan nu ditampi ku anjeunna ku cara ngawangun diri sacara pantes atanapi merenah sareng kaajen. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan danget ieu nu ngadadarkeun rehna hakikat kasalamatan di lebet Gusti Yesus Kristus teh misifat progresif nyaeta kedah teras diwangun, kedah teras diadegkeun sareng dirumat. Pangna kitu abdi sadaya kedah teras ngawangun diri sacara pantes merenah sareng kaajen. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngalarapkeun pangandika Gusti dina kahirupan sadidinten. Hatur nuhun Gusti paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ilubiung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.